ayat ieu teh bagus lamun dibaca ku urang bada subuh 3 kali. Beres wiridan anu ti Kangjeng Nabi istighfar 3 kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu sampai selesai 10. Allahumma ajirni minan nar 7. Allahumma antas salam wa minkas salam sampai selesai. Belah dituna maca tasbih 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Pancena kiai mah tilok akur sih. Ya kiai mah subhanallah 10 bae kumaing bae. Sia mah 33. Aku lagi pernah nanyakeun ka Abah. Kenapa itu maca eta seperti jadi kieu cek kan urang mah boga santri, geus urang wiridan dikurangan ngajar. Oh gitu subhanallah 10 bae, 11 bae. Atuh ai henteu mah panjang kan henteu rek ngaji mah. Si mah di lembur ngaji henteu naon henteu nurutan aing 10 deui. Kabelah itu mah 5 bae lah. Kiai 10 urang cenah ta'adub. Goreng ada atuh kiai na 10 urangna 10 mah. Nurutan sidina Ali burungana. Teu tetep di imah mah eueuh gawe urang teh teu naon 33. Minimalna 10. Tuh kan. Terus baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. 3 kali ieu teh rahasiana panjang umur. Ieu lamun urang daek maca ieu ba'da subuh 3 kali panjang umur. Cek aki-aki umur 80 moal mah. Mal sakira aing. Geus berket-berket aing sakira. Siapa belum? Ibadah tuh. Gaji mesti dipanjangkan umur. Incu paeh deui sakira. Aing mah masih kene aya kene bae terus. Beak anak beak incu beak. Aing ningkat ku 95 gara-gara baca laqad ja'akum. Panjang umur jang bekal ibadah ka Gusti Allah Subhanahu aing geus umur 80 tahun can bener bae ibadah teh mulai deuk maca ieu sugan dipanjangkan umur hayang beuki mantep ibadah ka Gusti Allah jeung rahasiana mun jelema deuk dipanjangkeun umurna dibere daek maca laqad ja'akum. Kebelah itu nama dicoba kurang laqad ja'akum teh 3 kali ulah napas. Laqad ja'akum rasulun nah, lamun masih kena kaburu 3 kali ulah napas berarti orang sehat. Masih kena panjang umur. Nah, lamun urang sakali kaduana geus salah ieu mah tereh ieu. Beneran Ki Khairun almarhum almaghfurlah. Ki Khairun teh bapana Ki Romli teh bapana abah kula. Abah kula teh Abah Haji Damyati, abah kula jadi kula ka Ki Khairun teh kaopat. Kula bin Ki Haji Damyati, Ki Damyati bin Ki Romli bin Khairun. Nya nama teh lamun aya jelema naon kitu ngaranna Muria. Cai sangarana ulah ditinggalkan ya. Asal geus kitu bae geus. Karumpul kabeh anak itu bener bae. Eta teh geus asal dibaca tah laqad ja'akum sakali, 2 kali, 3 kali geus teu kuat geus. Boleh tinggalkan. Eta kiharun eta beneran ieu mah. Tapi lamun 3 kali masih lancar kene. Insyaallah sih cager deui cekeun teh. Insyaallah cager ini mungkin bener eta Abah Haji Khairun laqad ja'akum kula ge osok takut teh dipetakeun ku kula teh eta kula nanti abah nanti kitu belah boleh tinggalkan panjang umur. Tapi osok beneran bener kieu cenah J jelema bisa kede sih ya ngobrol mah tapi ieu cek hate teh dibacaan tapi geus teu kuat nyesek teh tetep
sudah ditaringgal benar sampai kaduana entah kaya nu jiranna ulah minta cai ka kiai cikeun asal cai kiai ulah ditinggalkeun geus da ulah antepkeun lah cikeun teh ieu mah lamun geus jadi urang encan jadi mah ulah wakah urangna geus tadalna laqad ja'akum rasulun teres ieu mah ya pugusiana eungap ulah sok-sokan heulanan wiridkeun ku sorangan we heulanan wiridkeun ku sorangan ulah wakajang tatangga-tatangga cobaan nu menta nu naon nu menta nu naon coba asana isukan ya emang aing teu kuat laqad ja'akum ya ulah ya namun geus kataekan sering dibaca ku urang tek hadiahan abah hadiahan ke Herun tek osok kejadian padahal aja sehatkeun cenah kieu tetep ulah tinggalkeun lah bener aya nu geus kritis di rumah sakit kieu badi ICU laqad ja'akumna lancar keneh panjang umur insyaallah nu paehan nu mau cai hiji baca ya guys cerita ibadah baik cerita ibadah hikmah nama panjang umur 3 kali ba'da subuh insyaallah mun urang dikersakeun daek maca eta osok dibere panjang umur tur bisa ibadah kan mantap Nabi Darda gola man gola idza asbaha wa idza amsa hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu huwa rabbul arsyil azim sab'a marrat kafahullahu ma ahamma di mana-mana jelema maca isuk-isuk 7 balik sore-sore 7 balik bacana ieu hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 balik isuk 7 balik ta subuh isuk-isuk lah jeung sore memeh magrib atau atas magrib dibaca 7 balik nah ieu bakalna kafahullahu ma ahammahu bakal dihasilkeun daun anu dipake ka hayang urang ya Allah ilmu ye lain nalagaan ye ilmu ye kanyawan saya nyandung kan jeung di maksudnya bahasa teh kieu nya dihasilkeun maksudnya bagus menurut Allah ih hayang naon bae hasil bahkan di dirina kafahullahu ma ahamahu shadiqan kana biha kadiban pohara eta mah maksudna dek bagus atau dek bohong dek bener atau dek teu bener pokona boga maksud maca eta geus hasil ge pokona ya Allah sakitu doang dah isuk-isuk 7 sore-sore 7 hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim bahkan ki muslim benda kerep ki kaukab kaki zaini ka abah doyong cukup baca ba'da salat maca hasbiyallahu wa ni'mal wakil 3 kali rasakeun coba gengke mantap salat 3 kali hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil diterusir wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir geus teh unggal bada salat sakitu eta mah ti muslim kaki kaukab terus kaki zaini ka abah doyong ti abah sok diwiridkeun beta ku abah doyong abah agrat eta wasiat ka abah dibaca bae terus ku abah bener rasakeun teu kudu caritakeun engke enak bener tah asal mata salat hasbiyallahu wa ni'mal muridan biasa heula terakhir hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir bakal jala lembar segala 3 balik ta salat masyaallah
aya anu diijazahan ku Abah almarhum hasbiyallahu wa ni'mal wakil tilu balik unggal bada salat kabeneran manehanana teh kitu usahana proyek begitu proyekna gagal cerik kan ka Abah cerik dibere eta bae cenah wirid hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir balik ta salat insyaallah bangkit deui diwirid bae kunyana teh bener hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula mun leuwih oh salah cak Abah leuwih mangan 3 bae heulanan suka ju hayang leuwih-leuwih diwirid kunyana bener eta setahun ngawirid eta ya Allah proyekna bangkit kembali pohara barang bangkit deui poho deui teu baca deui hasbiyallahu wa ni'mal wakil nah kadang dibaca kadang henteu kadang dibaca kadang henteu kaditu mah lepeh henteu ambruk deui bebeja deui ka Abah mah nyahoan eta si hasbiyallahu na teu dibaca deui nyahoan da Abah geus bagus-bagus ya ka Abah teh tuh aya wali tapi dongeng di seputar wali geus bisa hiber teh satu ketika nya na teh kitu ragrag untung ka laut untung ka laut deui ragrag da buhu juga atuh lamun ka darat mah geus selesai ragrag ka laut nya na kaget ya Allah ya Rabbi kok abdi bisa ragrag sih sakieu keur geunaheun-geunaheunana ja anu ngajepret eueuh naon untung bae aya anu mawa tongkang aja dibawa ka eta ka naon gara-garana ka parahu salametkeun nanyana taqarrub ka Gusti Allah terus taqarrub aya ta ilham maneh tadi subuh baca hasbiyallahna ngan sakali nu biasa 3 kali ya Allah ragag atuh sia mah geus ragag deui ti kejebur bae kabeh maca tilok naon tilok kan pohara eta dongengnya bakat wa fi nawadiril usul an buraidah da gol qala Rasulullah sallallahu man qala 10 kalimatin inda dubri kulli salat wajadallahu gitu naon ngaranna indahuna takafian wa majziyan khamsun lid dunya wa khamsun lil akhirat 10 hasbiyallah bah ujian naon dulu 5 urusan dunia bakal hasil maksud cukup muyah bagian akhirat lagi geus moal kana neraka di dunia 5 teh bakal hasil maksud cukup muyah mayeh hayang nanaon ge aya akhirat lagi moal tersentuh api neraka ieu baca Quran sapeting 10 bali 10 ge hiji-hiji doang hasbiyallahu lidini hasbiyallah hiji hasbiyallahu lidini hasbiyallahu lidunya hasbiyallah lima ahamani hasbiyallah liman bagu alayya hasbiyallah liman hasadani 5 hasbiyallah liman kadani bisuin hasbiyallah indal maut hasbiyallah indal masalati fil qabri hasbiyallah indal mizan hasbiyallah indas sirat 10 moal tersentuh api neraka di akhirat mizan lancar sirat lancar di dunia dipakai naon gitu ngaranna cukup terakhirkeun sekaligus hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim tah wirid genet ieu cenah kieu atuh kunaon teh di fotokopi ge cerita heula ieu mah ge kadeulek wae hayang apa henteu sia ngawiridna surat Yunus wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum
ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allah lam bimaradillah qad ja'akum yaki teman-teman tekakum ing sarakabe rasulun apa utusan min anfusikum kang tetep saking pirang-pirang awak sira kabeh minkum tegese saking sira kabeh Rasulun ta Muhammadun nyatane Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma'anitum kang sangat syadidun tegese kang sangat alaihi igata Rasul ma'anitum apa barang kang masyarakat sira kabeh tegese kamasyakatan sira kabeh masyaqatukum tegese kamasyakatan sira kabeh waliqaukum lan nemu sira kabeh al makura ingkang yang sengiti harisun alaikum turkang gasang sereming atas sira kabeh anta tadu cinta oleh pituduh sira kabeh bil mu'minina kalawan wong kang mukmin kabeh rauf turkang banget ulah syadidur rahmat tegese kang sangat ulas rahim mundur kang asiri lahum kang ngarepakeun ya rasul lahum kada mu'minina al ghaira ing becik fa in tawallaw maka lamun mengoy nas anil imani bika saking iman kan galawan sira pakul maka ngucap sira Muhammad hasbiyallahu ta kang nyukupi ingsun kafiyat tegese kang nyukupi ingsun iku Allah la ilaha illahu kang ora pangeran iku maujud angin huwa Allah alaihi atas Allah balaka tawakkaltu masrakan ingsun bi kalawan Allah wa zikrulan ngamandal ingsun tegese ngumandal ingsun la bi ora kalawan lian Allah walaluti Allah rabbul arsyiku pangeran aras al kursi tegese kursi al azim kang khosahun tuken ya Allah ing arsy biziki kalawan dan tutur li annahu azamul makhluqat kadasatuhu ya arsy tukang luwih agung-agung sakeh kang den damel wa rawal hakim fil mustadrak lan ngariwayatkeun sapa Imam Hakim ing dalam kitab Mustadrak an Ubay bin Ka'ab saking ki Ubay kang putraning ki Bab Ka'am qala le ngucap ya Ubay cakula pada akhiru ayatin nazalat utawi akhir ayat kang tumurun ya ayat iku laqad ja'akum rasulun ila akhir surat tugakeun sirat kamari akhir surat tekabari akhir surat ayat terakhir di surah Taubah ayatna ieu laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz al ayat ieu ayat khitab khusus kafara orang Arab
orang Arab anu nyaksian kana turuna Kangjeng Nabi kelahiranana turunanana sakaligus diutusna Kangjeng Nabi menjadi Rasul Allah. Tetapi aya teu meunang hidayah mah hese tetep. Urang nu jauh jarak tempuh anu jauh, jarak masa anu lila, tetapi urang dibere hidayah ku Gusti Allah teu ka Kangjeng teu apal tempat lahirna, tapi geus kapiheulaan ku cahaya ilahi iman urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahal teh iman teh, ya Allah ya Rabb. Tinggal mempertahankan iman, keyakinan sababaraha lengkah deui urang hirup bakal balik ka alam barzakh. Teu rugi, teu cangcaya urang paeh mawa keyakinan iman ka Allah, iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertahankan eta. Kajen teh ditembak, enggeus kajen ditembak, dibunuh, dikumaha. Allah Muhammad, iman ka Allah, iman ka Kangjeng Nabi. Salam. Ya Allah ya Rabb. Tapi lamun urang ditilik wari, Saki informasi geus poharana. Neangan bebener geus teh kudu ngaji melalui informasi elektronik ambalaya, tapi itu diberi hidayah mah hese nu mantak peperangan multinasional Baghdad genjlong negara kabeh pimpin ku Saddam Hussein. Gua mah ingetkeun lain rek nyaritakeun peperangan, andek nyaritakeun berbagai komentator tentang Baghdad, itulah perang. Begitu Gus Dur ditanya, bagaimana Gus tentang perang Baghdad? Ngapain kita bicara Baghdad? Udah nggak usah diikuti, bicara kita aja negara Indonesia. Sampai mati kamu tidak akan ngerti. Paham orang tentang Baghdad, Pak. Nu ngerti cuman Gus Dur. Moal ke otak kan cek urang cek ngomong urang nama sia daripada mikiran Baghdad bandingan dagang toge mah geus. Dagang jengkol mah geus. Geus sasawi dagangkeun ka dinya kabeh. Lain ukuran otak sia nya ditakeun Baghdad batu. Beuh mang Saddam Hussein jelema leutik. Oyag negara kabeh. Nu ngalawanana ge multinasional Inggris, Prancis, Amerika. Lain lalangan Jerman. Milu kabeh. Lamun leutik negara moal ku kabehan dihantemna. Kulantaran ieu negara boga kekuatan anu luar biasa, dihantem lagi ku lobaan. Menang teh nu lobaan can sebab naon nu dipake ka hayang ku manehna kilang minyak dibom lagi ku urang Irak sorang. Per detik ieu naon meunangna hanya menduduki urang Irak lagi di dinya teh gigideug bae. Negara-negara aing diusir deui sia ku aing. Aing mah paeh geus jadi biasa sebab aing mah paeh sorga aing sia. Emang kuari kehadiran Amerika di Baghdad gitu emang nyaman, teu nyaman. Urang Irak mah kajen teh paeh moal ditinggalkeun ku aing negara aing. Naon bebeunanganna? Teu bebeunangan, nu deuk dimasalahkeun naon kuari? Nu deuk dicaritakeun sabaraha ribu tentara Amerika nu asup Islam. Per detik ribuan tentara nu asup Islam. Urang dikaburkeun teu meunang nyaho. Nu potong leungeunna, nu eueuh ceelian, nu eueuh mataan, anu tanpa daksa teu bisa. Leumpang ku ari di Amerika, ribuan jelema asup Islam. Saddam Hussein wasilahna. Urang mah kan teu nyaho informasi nu sabenerna. Kula ge jawab teh ti almarhum almaghfurlah Gus Dur. Udah, kula nyaritakeun Baghdad saya. Pagawean urang bae cek. Moal kaotakan Gus ya. Ye, sakolahan teu daun teu nyaritakeun Baghdad. Ulah gitu Gus. Atuh kayak resep bae. Tapi emang gua Baghdad bah.
negara 1001 malam. Emang kumaha sabaraha nabi anu diturunkeun di dinya. Lain sembarangan negara teman, negara kuno. Amerika negara anyar. Inggris negara anyar. Kalawan negara kuno. Menang teh gan sakadar di mata dan mengklaim. Hasilnya datang ke akuari. Ralang sadan hutang teh gara-gara membabi buta ngalawan Baghdad. Baghdad teh ieu tokoh Baghdad tiba heula. Ti mimiti khalifah kahiji, khalifah kedua dan selanjutnya aya gimbir-gimbir teh Saddam Hussein. Nah, naon kitu ngaranna waliun min auliyaillah. Oyang negara kabeh ku Saddam mah. Kumisna bisa gede bisa leutik. Saddam. Lamun geus disorot di televisi urang dari Saddam teh, di satu sisi orang resep, di satu sisi orang sieun kanya. Aing neuleunya eta aing resep aya tapi sieun aya. Sakitu ge jauh urang ka Baghdad di dieu. Komo jeung jelemana. Tentara Amerika di dieu doang grup emang kumaha gitu. Teu diberitakeun kan kitu-kitu nama. Kaistimewaan jeung kamaziahanana. Sabara ribu orok anu digaranan Saddam lamun lain gerak Allah mah bisa. Ya di Indonesia bae ge sabara ribu orok nu digaranan Saddam karunyin di awakna ge. Teu gara-gara cara Saddam teh kitu. Tuh ya Allah ya Rabb. Nah, ieu mah keur carita hidayah melalui peperangan. Ternyata hidayah didapat melalui peperangan. Ieu mah keur carita maha kuasa Allah henteu rek nyaritakeun peperangan multi jeung Baghdad lain. Hese eta mah nyaritakeun anak lantaran dibalik cerita tentang peperangan Baghdad aya satu dakwah anu urang teu nyaho. Anu urang teu nyaho selalu berdoa Saddam, selesaikah ya Allah tugas saya, selesaikah ya Allah tugas saya. Andai kata belum saya siap, andai kata selesai nyanggahkeun abdi ka Gusti. Batur mah perang datang kaos gitu, henteu perlu menang jeung eleh, tetapi melaksanakan tugas saya sebagai kepala negara dakwah Islamnya. Hasilna sabaraha ribu jelema anu asup Islam. Tah hasilna urusan kilang minyak bom cak Saddam Hussein. Eta mah nu pangeran, kurang ulah punya ulah. Tinggal Amerika bae begitu dibom teh ku Saddam. Wah. Hah? Naon jang ulah. Bingung kan Amerika. Urang kaditu ka Baghdad teh kereta kilang minyak ambalaya berserakan. Negara acak-acakan. Tapi orang Irak bangunna tenang, teu bermasalah. Junaidil Baghdadi aya di Baghdad, Abu Bakar Shibli aya di Baghdad, Syekh Sri Sikti aya di Baghdad, Syekh Ma'rufil Qurhi aya di Baghdad, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani aya di Baghdad. Tokoh-tokoh sufi dunia anu kuari jadi rujukan seluruh dunia aya di Baghdad kabeh. Tenang urang Baghdad mah. Ieu itu. Per detik ieu apakah kacau urang Baghdad? Ketika ya orang Amerika geus deuk siapa gitu. Orang Baghdad asal dari orang Amerika geus. Ih, ngeunteu di berita-berita negara 1001 malam Baghdad. Deh. Pokoknya mah urang-urang menyaritakeun Uzbekistan jeung Baghdad sejarah sufi. Pertama Uzbekistan namatkeun Baghdad. Tinggali di perguruan persupian. Lamun encan ka Uzbekistan, can selesai. Setelah selesai di Uzbekistan, mesti Baghdad namatkeunana. Teu kadeuleu ku zahir ku mata zahir, per detik ieu masih kan. Perguruan sufi teh seperti eta. Namun encan ka Uzbekistan, can kapanggih jeung guru-guru sufi Uzbekistan, can selesai sufi mah. Ketika geus selesai, doktrin-doktrin namatkeun ke Baghdad. Tanyakeun coba ge ka jelema ngarti. Dua negara, Uzbekistan, Baghdad, Uzbekistan, Baghdad. Dua eta mah perguruan sufi internasional. Enggas lamun encan makekeun ka didinya ente. Badak masalah perang hanya sebatas urusan dunia pahit dan hidup. Titik. Henteu perang ge sarua bae hidup dan mati. Kesulitan orang Baghdad. Kuari
Amerika nggak bangun orang Baghdad geus kieu bae bangun ku sia emang aing ridho teu sakedeung deui perang deui jeung aing sia orang Baghdad mah geus kitu saya diciptakan untuk perang Indonesia lain kita diciptakan untuk korupsi jangan tinggalkan korupsi sampai mati bawa mati dia tuh sabodo sia aing mah dongeng doang ja korupsi teh naon teu jeuh aing mah korupsi na mana aing kira mun aya mah tunduk sarua di aing ge bangsa Indonesia sial sia sial iya iya bentar ceritakeun peperanganana capek mengikuti orang wow tiba heula Baghdad bade ikuti ku ali ku bangsa sufi-sufi ku ulama-ulama ieu jebolan-jebolan Baghdad do pararuat di mancanagara teh Baghdad kajen ku kumaha ge matak dihancurkeun ge ku Amerika aya kekuatan anu terselubung aya kekuatan anu gaib aya kekuatan anu sulit dicaritakeunana bom Baghdad bom tetapi rahasiana sabaraha puluh ribu manusia nu asup Islam Masya Allah karim eta ngadoana ge kan Saddam geus kitu selesai apa belum tugas saya ya Allah untuk dakwah bukan untuk menang dan kalah tapi dakwah saya selesai apa belum kula lamun maca doa Saddam Hussein geus kitu teh sedih kadang-kadang naon sedihna henteu rek nyaritakeun menang jeung ele tugas saya selesai apa belum etalah keistimewaan Saddam Hussein diabadikan bongkar kubulan Saddam senyum Saddam ya Allah ya Rabb anu geus dibunuh Saddam teh naon kitu ngaranna setrum saya kapaehna Saddam disetrum supaya ngomong tetap Allah diceritakan setrum deui Saddam di dia Allah ingat ke Hajjaj baheula Allah selesai sudah ya Allah tugas saya tek hai bikeun kubur gali setelah 1 tahun nek diabadikeun senyum seungit caririk sa Baghdad gawe henteu rek caritakeun naon deuk caritakeun teh hidayah bangsa Baghdad hidayah bangsa kafir nu asup Islam na kudu melalui peperangan da kumaha atuh nya kos kitu hidayah di urang teh eta loba pengusaha-pengusaha Cina nu berhasil teu daek ya asup Islam tapi begitu dibere susah deui asup Islam hidayahna kudu ku susah sabaraha encek anu asup Islam di urang ku susah ayo geura anu kamari di demo gubernur Jakarta saha Batur Siap eta Ahok tah di demo kan ku kabehan teh nah ieu kan diperkirakan deuk asup Islam ayeuna deuk asup Islam Ahok teh eta kuari teh wallahu alam menang hidayah ti mana kakarak endeu tuh tak lamun kajadian nya asup Islam wallahu alam iyalah rahasia Allah kamari sandeg-degeun henteu deui kuari radahan ente mah can nyaho kan kuari perkembangan Ahok ya tinggalin zaman sia mah tuh ya mengikuti corona bae corona Ahok ikuti ku sia ya hampir kuari teh deuk asup Islam ya perkembangan politik teh ulah leleluarna doang jerona keur kumaha ieu nagara teh sampekeun duit aya naon nih di jero teh kekacauan dan lain sebagainya eta mah urusan lah tapi ieu teh di jero da aya naon ieu menteri ieu dan di jero teh keur pasini pancen kieu emang ngosok kaditu lelebah mangsia dakeun aing segala naon tah make jas teh eta tah eta aing eta di mana cenah kieu eta keur nikahkeun teh siapa teh nyaho urusanana teh nyaho aing mah kedelu beungeut na bae teh nyaho kaler kidul sampai geus aing resep ya ngajen nunggus kiri resep jeung nu barodo ki resep geus urang bagian urang we nu barodo lah habaknya lah penting salamat bener teh daripada nu palinter kabalinger
guys informasi setik-setik we ulah loba-loba informasina sakitu bae heula ke minggu hareup lain deui ge aya anu masuk Islam teh hidayah teh keur ngagoler di rumah sakit bos Indonesia terus kemudian ke Singapura terus ke Jerman tidinya jadi gering diimpus kieu bos Indonesia nah nyana terus non ngaranna ngagerokeun pamajikan jeung anakna muncak ngomong urang mah ayah ini sekarang harus diridoin mau masuk Islam cek anaknya jangan enggak kamu juga harus masuk Islam agama yang paling benar adalah agama Islam agama yang menyelamatkan kita nanti di akhirat adalah Islam saksikan oleh kaum sekalian bapak mau baca 2 kalimat syahadat beres baca 2 kalimat syahadat menang 1 jam mati di dunia sugih di akhirat ke sorga senep urang eta kusna cek nafsu urang tapi kan rahasia Allah eta Masya Allah karim pohara jasa perang Palestina ya perang Palestina dati itu ayalah seorang Yahudi kira-kira umur bangsa 40 tahun kena tembakan muslim masuk rumah sakit kunaon atuh menang 2 poe ngimpi ka panggih Kangjeng Nabi urang kan lamun nyaritakeun kos kitu hese ya Allah ya Rabbi hidayah menang 2 poe dah ka panggih jeung Kangjeng Nabi kamu kenapa muncak bahasa urang mah saya sakit kenapa sakit tertembak oleh siapa kamu tertembak oleh pasukan muslimin beruntung kamu tertembak oleh muslimin bukan oleh orang kafir emang kenapa orang muslim itu tidak ada kejahatan ini siapa saya ini yang dibanggakan dan diimani oleh orang-orang muslim yang bernama Muhammad ya iya langsung pelukan dina ngimpina langsung masuk Islam dina ngimpina ku Kangjeng Nabi diusap penyakit urut tembakan sat hudang cager langsung nyana baca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah dokter kaget ina naonan ya Allah ya Rabbi wah sudahlah keluar la ilaha illallah la ilaha illallahan hampir ditembak di rumah sakit jangan coba biarkan kita tanya dulu ada apa begitu ditanya seperti apa dibukukan kukula boleh bacakan bukukan bahasa Inggris masalah ya Allah ya iman cerita naon lain cerita naon hidayah datang teh melalui impian lu tadi melalui penyakit tadi melalui perang maha kawasa Allah tentang urusan Allah hidayah innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha jelema nu dipake ka dedeh ku Kangjeng Nabi paman sorangan anu urusan Kangjeng dedeuheun nyahan Kangjeng Nabi kajeun mang kumaha ge ke kukula dibela di hadapan Allah lu mah lu penting emang iman ka Allah iman ka kaula teu cek emang ya Allah bersorangan nu dipake ka dedekunya teu diberi hidayah mah teu mahal hidayah nah ieu marek caritakeun teh Kangjeng Rasul teh diturunkeun ku Gusti Allah di Mekah dilahirkan di Mekah digedekeun di Mekah diutus di Mekah khusus ka para urang Arab anu nyaksian kelahiran Kangjeng anu nyaho sepak terjang kehidupan Kangjeng anu apal diutusnya sebagai Rasulullah Kangjeng turunlah ayat ieu ketika Kangjeng ka Madinah urang Madinah Juhainiyah sumping ka Kangjeng Qabilat aya naon cek Kangjeng kami meueuh deui iwal ti hayang ditulungan ku anjeun Muhammad cinta kami ka dedeh kami jeung karesep kami teh geus lila ka anjeun teh sumping ka dieu betapa bungahna kami ku kasumpingan anjeun Muhammad cak Kangjeng Nabi naon dipake ka hayang ku anjeun
Natlubu kami meminta teh hiji bae kasalamatan jaga di akhirat di dunia mah walila dulur urang anak urang incu urang geus mararawat lah paling ge jadi cacing tanah tapi engke di akhirat ya Allah cek Kangjeng Nabi lamun eta nu dipake ka hayang siap turunlah ayat ieu laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz. Wahai orang Arab, yakin nyata jelas, yakin geus datang ka aranjeun rasulun seorang utusan min anfusikum ti golongan aranjeun kabeh. Maksudna min anfusikum teh yakni sapagodos pada manusia. Bari apal anjeun kelahiranana, bari apal turunanana, bari apal kahirupan tileletik datang ka umur 40 tahun diangkatlah jadi Rasul Allah min anfusikum sapagodos jeung anjeun azizun sifatna Kangjeng Nabi sebagai Rasul teh azizun alaih ma'anitum wara pisan sabat pisan ka Kangjeng teh ma'anitum naon anu jadi kamasyakatan naranjeun kabeh anu jadi kabeng berat anjeun anu jadi kaembung anjeun teh Kangjeng Nabi teh sangat aziz. Artina aziz teh berat hayang aranjeun kabeh teh ulah aya kasulitan hayang Kangjeng Nabi teh ningali anjeun teh salamet hayang ningali aranjeun kabeh teh ulah aya we kenakalan dibere karakter Kangjeng teh diturunkeun ka dunia diangkat jadi Rasul azizun alaihi ma'anittum pohara luar biasa Kangjeng Nabi menginginkan urang Arab kabehan khususna ulah aya kesulitan ketika urang Arab bagian kesulitan sangat sulit Kangjeng Nabi ketika urang Arab aya kategendahan Kangjeng leuwih tegenah deui ketika urang Arab teh aya ka embung Kangjeng Nabi leuwih embung ulah aya kategenahan terhadap orang Arab khususna umumna ka umat muslimin muslimat ulah aya Kangjeng Nabi teh azizun alaihi ma'anitum berateun ketika deuleu umatna ngarasa berat teh masyaallah nemantak hudang ti kubur teh Kangjeng teh ummati lain inget ka sorat ummati bangga orang boga Kangjeng Nabi seperti itu bener-bener manusia penyelamat anu mikiran umat ulah bae tigesle umat teh datang ka ditimbang aya kagorengan datang ka ngajembati jembatan Siratal Mustaqim tipoleset teu hayangeun embungeun Kangjeng Nabi berateun Kangjeng Nabi ketika adalah umatna sing gulimpang di neraka jahanam ulah datang ka kos kitu Kangjeng Nabi sangat tanggung jawab luar biasa azizun alaihi ma'anittum Masya Allah pahara luar biasa tayelang ngeunaheun jasa urang boga Kangjeng Nabi seperti eta cak Kangjeng Nabi panggihan kaula di mizan panggihan kaula di jembatan Siratal Mustaqim kula nu bakal nyapaatan ka aranjeun kabeh geus jelas jelema nu salalamet mah bisa berangkat sorangan ka sorga iyalah jelema-jelema nu carilaka nya teu ditulungan panggihan kula di mizan panggihan kula di jembatan Siratal Mustaqim kula dia azizun alaihi ma'anittum ngarasa berat ketika umat manggih ka berat teh ulah aya anu teh salamat hiji-hiji acan ya Allah ya Rabb iyalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum tur kaseng mesrem Kangjeng Nabi karanjeun kabeh anta tadu
kenaen menang pitu dua rajan kabeh anu pohara jadi kamemet anu pohara jadi kahayang anu jadi kepikiran per detik nak kaseng seremak makang jeung Nabi teh harisun alaikum karajen kabeh khusus da urang Arab nu nyaksian kelahiran Kangjeng anu nyaksian sepak terjang Kangjeng anu apal turunan Kangjeng anu apal kana diangkat jadi rasulna Kangjeng umumna mah jang urang kabehan Kangjeng Nabi teh kaseng serem mak ka urang kabehan supaya urang kabehan teh menang pituduh kabeh masyaallah imankeun ka Allah imankeun ka kaula sebagai rasul Allah ulah datang ke salah nyimankeun dari penyelamat iwal tikula cek Kangjeng Nabi nududukeun bahwa Sang Maha Khalik adalah Allah nududukeun melalui kaula syariat nududukeun melalui kula karena berbagai hakikat kula teh hayang anjeun teh meunang pituduh wabeh ulah hayang kaluar tina hidayah harisun alaikum numantak diteruskeun ku hari perjuangan Kangjeng ku para ulama sarua ngabogahan azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum lamun kiai dan teu boga harisun alaikum henteu kasarep hayang menang pituduh ka mana bae umat teh lewatna leumpangna mengkolna diantep ieu kiai anu bahaya nu kos anu hararese urang teh ieu teh harisun alaikum kasang serem hayang menang pituduh ulah aya kesalahan di mana aya kesalahan umat teh urang teh sebagai kiai cemburu aduh bake jeung salah eta teh teh yahueun keur gahareupan neraka aslina bapan urang teh keur dicekelan ku malaikat embun-embunan urang wa ma min dabatin fil ardi huwa illa huwa akhizun binasiyatiha urang teh keur dicekelan bun-bunan teh ku malaikat sakapeung waktu malaikat mawa urang ka majelis taklim mawa urang ka masjid mawa urang ka pengajian sakapeung waktu mah nafsu urang menggebu dibawa urang teh ku malaikat teh melalui nafsu dibawa ka orkes dibawa ka tempat judi dibawa ka tempat zidah dibawa ka tempat mabuk naudzubillah min zalik itu dibawa ieu teh urang teh masyaallah karim. Nah, ketika dibawa ku malaikat dikamasjidkeun bunga urang harisun alaikum dibawa ke tempat pengajian harisun alaikum dibawa ke tempat benar harisun alaikum ketika dibawa ke tempat maksiat nyeri hati urang ya Allah ya Rabbi teh yahueun teh keur dibawa ka neraka nu sabenerna dibawa ka neraka teh ku malaikat teh ditarik-tarik tuh ya Allah ya Rabbi aslina bahkan seperti eta aslina Masya Allah karim urang teh ieu teh henteu karasa bahwa urang keur dicekelan ku malaikat dibawa ku malaikat ya Allah ya waful mujrimuna bisimahum bakal kanyawan ke di akhirat jelema anu doraka dengan tanda-tanda jeung ciri-cirina kadorakaan jelema patukhadu bin nawasi wal aqdam diseredan buuk-buuk lamun awewe teh mah sat bidawasi wal aqdam diseredan suku-sukuna dampal-dampal sukuna masyaallah karim eta teh ceuk Imam Saroni lain di akhirat di dunia keneh ge sarua keur diseredan bae turapul mujrimuna bisimahum patukhadhu bin nawasi wal aqdam tapi jelema anu bagus mah fi wujuhihim nadratan naim jelema anu bakal dikasorgakeun mah kajahoan dina wajahna nadratan naim cerah ceria dibawa ka pengajian kajen teuing teu dahar heula kuat ngan geus deuleuan jembal kiai loswat cenah cekeuna ieu demo sia ka aing nadratan naim masyaallah sakedeung deui salat terus baca Quran, wiridan, kajahuan di dunia keneh antara ahli Allah jeung ahli neraka. Haripu fi wujuhihim nadratan naim. Moal ngahiji. Jelema anu bakal dikasorgakeun jeung jelema anu bakal dikanarakakeun moal ngahiji. Sebab naon?
turapul mujrimuna bisimahum fatukhadhu bin nawasi wal aqdam. Dekat ka pengajian dasar lain ahli Allah mah ngabur. Ji dekat ka masjid teu jauheun tihang masjid kos kumaha. Teu jauh nya dekat ka masjid teh eueuh antara imahna jeung masjid tapi teu jauh tilok ngitungan tihang masjid. Nya nama aya pengajian di masjid eta 20-an jeung tihang-tihangna aya 10 berarti nu gaji 10. Teu ya. Tuh kan. Tah ieu teh maksudna teu kajahoan. Ku urang bakal jadi ahli surga ahli neraka padahal kanyahoan. Nyingrai di dunia keneh. Urang ku ari sa mobil haju ngahiji urang jeung camat. Di mobil orang ngahiji jeung camat deuk naon nu diobrolkeun bingung urang teh teu betah. Urang deuk ka Bandung pasti datang ka dieu bae ka Tangerang ganti mobil bae nya. Bapak-bapak kula-kula mah henteu datang. Beda ngobrolna hese. Tapi pan urang jeung santri deui mah heuh sia tinggal nakolan bae ieu. Ngeunaheun deuk ngobrol naon bae kumaha urang bae sacalangapna urang. Ngeunaheun eta urang sapagodos ngaranna teh. Tapi orang ngobrol aja dengan polisi, ngobrol ke naon orang mah, ngobrol ke bintang, jangan naon bintang orang mah. Ayo coba ayo, ngobrol ke balok, jangan naon di mage ambal aya balok teka pakai tuh. Wah, balok teh orang bisa bingung orang. Ya, urusan sekolah nanti jaho, urusan tahapan derajat-derajat nanti jaho orang mah. Diajak ngobrol geula sepira nu kos kitu babari mah babaringan teu hayang nyaho. Sebab naon sapira kos kitu. Jadi dina hartina mah teu nyambung bae heulanan. Urang sa mobil jeung DPR dek ngomong naon aya. Kecuali Ki Fudoli lain deui eta mah nama. Emang semi nya nama tuh. Bisa teh mah ngobrol nya mah sebab osok aya bagianana pan perbulan-perbulanana uang jago. Panyana ge sok ngomong sia jadi DPR ge nang aing goblok sia. Barang peuting aing ngadoakeun atuh aya ana bae ku kucuran sia ka aing saeutik. Kiai goblok beureun teh mah nya. Teu bisa orang ngobrol jeung DPR teu bisa. Nyaritakeun perkembangan politik yang teu bisa. Ieu deuk nyaritakeun naon ieu deuk nyaritakeun teh misah turaful mujrimuna bisiba. DPR jeung DPR bangsa ahli neraka. PNS ya tuh anu teu salat sia mah sok aju ka aing teh goblok. Mana nu benerna heulanan atuh. Teu bisa urang. Tapi kan orang yang ngobrol kos kieu mah pan ngeunaheun bae sacalangapna urang. Sabodoh ngeunaheun teu ngeunaheun sabodoh sia. Ngaji los teu ngaji los. Moal cenah mah minggu hareup moal ngaji los. Terus aing mah, nu gaji aing mah jeung anak aing bae. Rantai ku aing anak aing sia. Ngaji sia doan jeung aing. Geus tuh. Bal bisa tetep sebab naon? Sebab eueuh nu dideuleuh iwal ti Allah. Hiji bae ku Allah digerak-gerakeunana. Memang nang saha ditahan ka DJ nu ditahan. Nang saha eueuh mere sedekah paling 5.000. Da geus teu kudu mere sedekah geus bawa deui duit sia can sia ka ditu. Geus teu kudu aing mah diuk dengekeun balik beres geus. Ulah dipikiran kiai mah ya Allah sugih. Aing mah beneran bebeakan ya. Soalnya Ki Fudoli teh sok hayang bae nya. Teu kudu. Mulia lain jaksia, agung lain jaksia, sugih lain jaksia, kumaha Allah nu merena. Beres. Geus mah tadi lagi aing moal mere. Teu kudu mere. Geus. Beres bayar hutang sia bae heulanan ka ditu. Ye, ieu majelis kieu 15 miliar leuwih ieu. Ye, 15 miliar leuwih ieu. Apa aya duit sia di dieu? Ya Allah. Ya, siapa dia kayuhan ngeunaheun tah. Gas, besok mah nun teu mayar di luar ngajina. Sia haju kiai baju orang tungtungna. Ieu mah aya nu pangyieunkeun we, ieu bae lebat teu bebeja acan. Geus aya duit urang kabeh. Di masyarakat kabehan babarengan meunang 1,5 miliar. Iya teh beakna kuari 16 miliar. Encan anggeus. Encan anggeus munarana bakal munara Banten gitu tuh. Encan bangsa 5 miliar deui. Aja nang di mana kieu di deui teh.
siapa mikiran kain teu kudu mikiran Allah sugih kiai atuh susah aing mah ieu mah lainna naon ye nek jaritakeun teh harisun alaikum masyaallah karim kasangserem Kangjeng Nabi teh supaya menang hidayah kabeh umat urang teh ieu teh ditaduturkeun Kangjeng kumaha Kangjeng teh amr ma'ruf nahi munkar mantek cek Kangjeng Nabi man ra'a munkaron falyughayyir biyadi selama lamun ada munkar boga kekuatan silakan melalui kekuatan bila perlu perang wa man lam yastati lamun teu bisa fa bilisan ngomong coprak cara ki pudoli dibayar ngomong teh dibayar henteu lain dakwah teh pokos kitu usaha tuh ieu nu bener sok aju kasinggung atuh lainnya na bae sia ge sarua ulah atuh urang dibayar tuh dibayar ngocoprak we terus bila perlu kudu kos tukang menta-menta di pasar teh eta urang ka pasar kemis mawak salon saudara-saudara sekalian saya datang ke sini untuk minta bantuan jepan goblok atuh suka teh dek dakwah horeganan masjid jan anggeus teh beres sama kos itu ulah dakwah fal yughayyir biyadi wa malam sati pabilisani wa malam yasati papi qalbi lamun teu bisa make qalbu urang wa adaful iman pang handap-handapna iman sapeker dipermasalahkeun ribut gede tapi nu liwat di hareupeunana rurundayan awewe teh dimasalahkeun je padi naon ieu fitnah gede ieu teu kudu dimasalahkeun tasawuf atuh fal yughayyir biyadi wani nyana radio tatangga dibantingkeun TV tatangga dibantingkeun kunaon aya nu liwat dadana muka nyana ngahenen bae je tadi mah rada gede teh mah tinu imah rada gedean ieu ya goblok kiai goblok gantung kabeh kiai kos kitu ya masa gerberatan eta tah ndek dakwah ndek bener dakwahna namun urang teu kuat fa biqalbi geus bae kuat teh ya Allah ya Rabbi nu di imah mah hepe siapa lain dakwah pikiran nu di imah betul kan nah iyalah dakwah nu mantek urang dijadikeun kiai ku ari dihormat ku jelema dibule ku jelema diagung-agung ku jelema dibuya-buya di dunia ye di akhirat teh salamet ka henteuna datang ka mana urang teh ieu teh amar ma'ruf nahi munkarna ku ari mah dikiaikeun ku ari dibuyakeun ku ari dimamakeun tapi di hareupeun Allah sia dibuya-buya teh sia dimama-mama ternyata eta munkarat sia henteu ngomong-ngomong acan bahkan hate sia resep sia aing nyaho sia ku aing dikiriman awewe bahenol aju sia teu dakwah tuh kan urang mah ya Allah ya Rabb tatangga hajat nanggap orkes aju pan sia diajak kondangan ke bae penting bari deuleu biduan pan cak dia goblok pada teh sia di dunia urang dibuya-buya sabaraha sia anu ngeririt hiji benda dua harga anu berbeda bisa diantep teu ngomong-ngomong acan dibuya-buya orang di dunia tapi di akhirat ternyata orang diseret fatukhadhu bin nawasi wal aqdam dan orang mikiran kadinya embung orang jadi kiai embung orang jadi kiai teh komoh ju pendopo merek itu pun dibayar paling 1 juta 2 juta ya ada getek yang mau dibayar kos gitu buat anas di akhirat ke neraka di dunia teh kabeli karimun acan enggak tolak kemah pod mun leh tikos kitu mah tolak guys pokona mah lamun aya nu mere bangsa 10 juta kitu guys sepak habak bobalkeun ka beungeutakeun sia ngajakan neraka ka aing sia tambahan itu beres tah urang lamun pikiran kaji ya Allah ya Rabbi salamat apa moal
terek mikiran batur mikiran urang baik nahi munkar urang geus datang ka mana ieu menurut Allah urang kiai teh bener apa henteu urang diagung-agung dimulia-mulia aya di akhirat urang diseret dikanarakeun gara-gara urang henteu nahi munkar mentak hayuh bae gocoprak bae geus kiai mah ngomong bae geus ulah eureun-eureun anu haram ayo ngomong bae geus ditanggap teh ditangkap ngomong bae kayak moal kembali bakal grogol kurang ada jalan keterin reman teh sungutna ya itu mah tugas orang tapi disesuaikan ya nailah yakin jelas jata datang ka aranjeun kabehan utusan nu ngaran Muhammad eta teh golongan aranjeun kabeh papada manusia nyaho turunanana jeung nyaho tempat kelahiranana anu azizun alaihi manitum harisun alaikum tinggal bil mu'minina raufur rahim wallahu a'lam. Salam